Aduh, itu masalah memang dina beradinya ya. Oh, iya mah lain ya. Oh. Aduh, ya masalah mah ya memang dina. Coba kan ya, Cuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahanya nyenong naon Emang perlu, Pak? oh calik lah tuh calik Ya, ya. naon itu penting-penting kieu Iya, perlu naon abi teh areng dicatane ka si bosnya catatan anu di mana ya teh nu paling harup. anu palihara berarti anu sajajar jeung nu bos berenang nya Nya. kumaha teh nya keneh nya bosnya Oke, coba orang telepon heula Ya. kedapnya Ya. orang telepon heula bosna sugan can mencan bobo gitu ge mana PTO ieu heula berdering keneh halo bos, assalamualaikum. Iya aya nu arek ngicatane eta nu di eta sajajar jeung nu bos nih nu di luhur ayeuna di mana di bumi nya abdi atuh kadinya atuh ayeuna nya gangguan teu nya atuh kan orang wartosan heula nya yuk tassalam, assalamualaikum. Tiasa cenah Biasa. paling ge ayeuna orang katan bos heula langsung nya. mungkin meureunan amang tungan heula deh hanap di ka pasir nya nya yuk parawek mangnya Ya. di dieu mah aduh itu aya keperluan naon itu geus penting kieu Dua abi teh eta teh orang butuh kitu teh nih. ya perlu ngadadak meureun Yang enak gitu ya. Juga beneran nya ta bosna teh ieu teh can bobo biasana sok mangkat manehna mangkat eta naon teh ka ieu naik ke bandara biasana sok aya rapat heeh nya kedap heula nya kali kali di dinya teh kedap. Assalamualaikum. Nyenong perlu itu aya nu ieu aya nu ka bumi Kalian ngomong lebih jalan. Bos. Ban. Ayo sok di sawah teh anjing. Oh cenah ka dieu tos janjian ieu. Heeh. nya siap. Tak aya sasah tuh kan? Saya. Dan naon ka jero? Naon? Itu nih aya. Istirahat ieu geuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tah carika tuh nang kosi. Nya. Abdi bari dieu yo. Naon? Tah barinya tah? Nya. Naon ieu teh? Lain bieu teh pan aya anu ka bumi. Nya. Tah aya nu arek ngecatane. Saur nama caket sareng anu ieu sareng anu bos. Tapi abdi ge acan ningali taneuh nama yang bieu teh ngadadak we ka dieu maksudna teh gitu. Oh, kira-kira cek amang taneuhna geuna alus teu? Ari cek abdi mah sae. Ya eta perkiraannya tah ngicalna teh kana 1000 meteran jigana teh. Lebih nih. Lumayan lah. Tapi langsung nembus bos kan bosnya jadi genaheun. Mun misalkeun papalakan dea ge tadi dinya tah kamari nu gamas. Enakeun eta teh. Jadina kumaha? We hang ninggalana tempat posisina. Nya tuh. Mungkin orang we heula ya. Barudak kamarana bos? Ngaset Padang.
Oh, jauh nih kudu ka Padang. Eta ka warteg. Oh, Dasar orang gunung nya Padang-Padang eta. sugan teh ka eta ka Padang ka ditu naik pesawat. Itu eta ka warteg. Oh, ya tuh orang mau telepon lah. Ya. Ini lah. Kota ieu teh. Halo. Mang. Dia teh dititah ka dieu, tapi nitah nyanak foto contohna. Aya henteu? Oh. Oh, gitu. Hehehe. Tapi tiasa. Oh, tiasa. Nya, nya, nya. Oh, kitu nya. Ayeuna we kantunkeun ka dieu. Kantunkeun ka dieu. Oh, nya, nya. Diantos. Yuk, assalamualaikum. Bade cenah, Nanya. bos. Coy ajudan kita muka gerbang. Berarti orang tungguan hela eta we orang tingali. Aing mah sagala titah mau contohan sagala anjay teh. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Naon? Eta titah si Amang ka dieu nya. Dia Oh, luhur we. oh nya. Lo sembarangan sih bae dancer. Oh nya nya. Ieu lu seueur motornya. Ya Allah. Memang yuk. Yuk. Ade ieu tangga lagi euy, mekol. Kita bawa enak lah. Oh nya nya. Ada barang lo masuk. Bang, itu di rumah kapan? Oh. Sini ka dieu. Bang, masuk aja. Oh nya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ah, iya bos, waalaikumsalam bos. Contohnya mana? Tanahna tos dikirimkeun. Atas Mana tuh yuk tanya. itu nyendak lah coba. Tanda kala kumaha ieu teh. Iya mang. Ari amang teh kumaha maksudna ieu naon atuh ieu? Tanah. Cek abdi oge kirimkeun taneuhna, maksudna kirimkeun taneuhna teh kirimkeun kana HP, Oh, lewat HP Poho sugan teh dibawa ka dieu. Bos kumaha tuh bos? Ah, mana bisnis teh kumaha? Setara cek sa balik ah. Balik ah. Balik ah. Ari amang teh kumaha cenah ieu teh dewek dicarekan tuh meureunna. Oh, habura tuh Pak. Aduh. Lieur aing mah ieu ngawangkung jeung urang kampung teh ieu. Kumaha amang mah malah dibawa taneuhna ka dieu. Habura Si abdi oge fotokeun ieuna tuh abdi teh teh mah dicarekan meureun ku bos are kumaha atuh. Diusir we ye. Urang oge mang ari jeung bos kitu mah kudu jelas. Ya. Kudu dibawa fotona, dijelaskeun. Ari dadak-dadak kieu mah tungtungna mah amang maka ieu bangkrut kabeh. Oh nya habura atuh Pak. Kumaha tuh? Mang ke mana? Arek arang. Eta mah jang bosnya. Oh, bener lah. Oh, Urang ge geus dicarekan juga gara-gara si amang ieu yeuh. mau lagi eta Padang di. Lain. Jangan naon sih. Cik si obos. Tadi bugukeun. Nitah meuli, nitah arek ngajual taneuh, nitah dikirimkeun taneuhna malaka. Dibawa etana, taneuh aslina geura. Cilaka 17 atuh gitu Heeh, tungtuna mah bisnis teh bancut ieu. Arek ayo Padang heula. Amu BG dicarekan ku bos ah. Urang mah rek balik we nya nya. Beres, Bang. Beres. Hatur nuhun Jang kenaon di dinya jang, yin si kukelong. Wih. Bisu udah teh teu ngomong. Ya, isu naon itu teh. Jadi kesimpulan nama kitu ya meureunanda. Ieu mah jadi kesalahan amang tadi teh tidak kita moto kirimkan foto malakah mawa taneuhna. Emang nage saeng nyanak taneuhna tapi cenah asli mah aduh. Pan beureunan. Salah hari kitu mah. Iya. Jadi kitu mang ari kabos gede mah kudu rada taliti teh nih. Oh. Ari kitu mah amang lapor atuh. Lain disanak taneuhna atuh darieur.
Jadinya kumaha ieu teh amang ayeuna. Oh, sigana teu jadi gitu, Pak. Ya udah mau jadi ari geus kieu. Heeh. Heeh. Rek ngopi heula mah. Entos sujas, Pak. Kuliah nya. Oh, Mereka nah baraburu. eta teh si Umi sing nyarekan gitu di imah soalnya nita buru gitu. Oh. Ya, Pak ya. Heeh, atunya hampurannya ya da. Iya. Aduh, kumaha deui atuh ieu mah. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena engkeun deui ngobrol heula sareng abdi di dieu. Heeh. Ieu mah. Arek bisnis malahkah gagal aing. Aduh. Bangkrut geus mah. Balik ieu ya, kudu disare, disarekeun ya.